Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabi'u ila akhiril asyarati al-haidu wan nifasu wal jununu war riddatu. Fama tatara syai'un minha fi asna'is shaumi abtalahu. Ngalajengkeun kana hal-hal anu bisa ngabatalkeun kana puasa. Ayeuna anu katujuh nyampe anu kasapuluhna nyaeta katujuh nyaeta haid, datang bulan menstruasi khusus awewe. Jadi lamun aya awewe keur puasa nya barang kitu mah beurangna datang bulan men atawa non ngaranna si jamrong utah getih cenah, maka eta puasana batal. Jelas eta urangnya terus pada terang. Terus wani pasu jeung deui nipas muka 8. Jadi lamun awewe nipas eta puasana batal. Ari nipas teh darah anu kaluar ngantah anu ngiringan lamun tos ngalahirkeun lainnya. Nah lamun tos ngalahirkeun sapaya darah tah aya ledah mangalahirkeunna, lamun aya darah eta nya kaluar ya otomatis nama atuh puasana batal. Ngan nu jadi masalah kieu kadang-kadang ibu-ibu eta nipas eta kan pangsaeutikna sakecrotan ya, artinya ketika ngalahirkeun aya darah eta nipas, ketika tos beres maka sholat wajib atau puasa ge wajib. Cuman kalau bener di urang ieu 40 poe be 40 poe ieu masalahna. Padahal 40 poe eta rata-rata, makanya urang nu jadi salaki eta kudu terang. Urang tarosan lamun kira-kira pamajikan tos ngalahirkeun atawa dulur nya, neng tos beres nipasna, nanya non kitu lain masalah kitu, lain deuk geura ditolong lain. Maksudna mah ieu mengenai kewajiban. Lamun kira-kira nya contoh, lamun maehna tos ngalahirkeun lajuna nipas, barang tos nipas ternyata menang saminggu tos raat. Lamun tos raat berarti kan geura mandi, atuh sholat wajib puasana wajib. Eta nya lurang pada tanya lalaki kadang-kadang sok kadinya bae nya gitu, nanyaan lain kadinya masalahna. Atunya lamun urang nanya ka sahabe ka awewe nu ngalahirkeun beres can nipasna gitu. Lamun menang bisi 10 poe menang 20 poe bisi matos beres kan urang baheula pan nya can 40 poe be can 40 poe. Eta makana nu salah nya panglobana eta 60 poe. Lamun lewat tina 60 poe eta ngaranna darah panyakit, maka wajib hukumna kudu disumpel. Salatna wajib, puasana wajib. Lan nya di urang eta nya kabarnya masalahna sok 40 wae. Atuh mohon gitu masalah eta. Contohna pamajikan urang satacan puasa ngalahirkeun bareng gitu pertengahan puasa eureun nya eta matas wajib puasana. Lain tradisi rata-rata panglobana sakitu mencep urang teh mah biasana. Nah biasana tapi kan pangsaeutikna eta sakecrotan pas ngalahirkeun kaluar nya laju biasana rata-rata eta 40 poe, panglobana maksimal eta 60 poe. Lamun leuwih tina maksimal leuwih tina 60 poe eta berarti darah istihadah, darah penyakit ngaranna. Eta mah wajib disumpel. Kumaha cenah tos 60 hiji poe kaluar darah keneh bae, tos eta mah disumpel dipake softtek, salatna tos wajib, puasana tos wajib. Gitu. Ngan dipake mah ulah waka. Gitu. Mun lewat 60 kaluar keneh darahna nya eta mah salatna wajib gitu nya, terus puasana tos wajib, ngan lamun dipake mah ulah waka, soalna darah istihadohan keneh. Penyakit. Soalnya kunaon lamun cek dokter teh mah lamun bisi jadi anak eta kan penyakitan darah kotor jadi anak mungkin anaknya bisa kada kieu. Soalnya prosesnya kacampuran udara mengandung penyakit
Nah, gitu terus wal jununu anu kasembilanna nyaeta edan. Contohna keur peuting nama cager barang kitu edan pas beurangna eta puasana batal. Nya terus waridatu waliyadzubillah anu ka-10 nu terakhir anu bisa ngabatalkeun kana puasa nyaeta murtad. Contohna nya geus puasa keur peuting nama Islam barang burang-burang nya aya nu ngajak kabeh ditu nya barang kitu mah aing geus cenah lajuna murtad. Nah eta puasana batal. Otomatis sama batal. Kumaha lamun kieu kira-kira keyakinan orang doang ya najero hate main. Langgan tadina kan kada halodo ye laju pas itu hujan, laju urang kan lamun aya perlu teh masuk kada beda. Ih hujan ieu mah anjing pangeran kieu amat. Tah, lamun dina jero hate urang nentang tanya nentang contohna henteu narima kana keputusan ti Allah, kemudian urang hewa, lah aing Islam kieu amat na jero hate. We uga Islam mah, uga percaya ka pangeran. Tah maka eta lamun main dina jero hate murtad. Ada eta mah bahasa dina urang, ngan di mulut doang contohna. Hujan deui. Ari bahasa doang mah bahasa refleks eta mah henteu. Lamun teh asup kana jero hate. Soalna di urang kesolok loba. Beuh, panas amatnya, ke puasa panas ge malah leuleus. Keur beurang tadi panas. Lamun teh asup kana jero hate eta henteu. Nah eta lah. Nah, eta lamun kira-kira obrolan di mulut doang di luar teu jadi masalah. Tapi lamun asup kana jero hate maka eta nya aya nu humurkeun murtad karena urang teu narima karena takdir ti Allah maka puasana batal nya terus paman toro asyaiun min hafiatna saumi abtalahu maka lamun kira-kira eta datang perkara anu tos disebutkeun kabeh teh ya dina pas waktu keur dina puasa pertengahan puasa keur burang nya maka eta bisa ngabatalkeun kana puasa. Mudah-mudahan aya manfaatna kanggo urang sadayana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.